Ji, Niti, Surti. Harti. Geus loba pangarti teu meunang. Som. Sambang. Dua, Niti, Surti. teu kudu dibejaan. Mung aya naon wae anu sifatna kudu dibantu kudu Bantu. buk. Niti buk. Ti. Buktikeun ulah loba ngawadul ngawaduk. Kemana wae jeung ngawaduk. Niti ngabakti ka Gusti, ka Nabi, ka wali. Jarah ka dieu maca naon cenah ta kamar tadi teh? Ya Malik. Sabaraha kali? 1000. Poe Jumat. jam. Jam Jam 4. jam sabaraha we kumaha dinya? Make jeung jam 4 sagala. Sunat nyambutan bulu. Bulu naon? Bulu? Ngomong bae salah oge. Bulu? Bulu kel. Oh, tak gitu. Sok dicabut atanapi ku oren. Atanapi ku arit. Enggak. Oh, enggak. Terus sunat teh nyabutan bulu sok dicabut atanapi ku gegep. Cabut. Alus. Sunat lalaki ngukut jangot rapikeun kumis. Awewe sunat ngalah ayeuna ngarapikeun halis teu meunang dikurud. Dirapikeun mah meunang. Tapi teu meunang dikurud. Sunat teh nyabutan bulu Bau. bulu naon cenah bieu? Astagfirullahaladzim. Bulu bako. Ciga heureuy ieu teh. Dina jubat aya, dina hadis Rasul aya bahwa lamun urang larangan urang teu dikurud, teu diteuk-teuk, eta teh ngawaris kana kasal, males. Eta ulah hayang sukses lamun jalma males loba hees. Ulah hayang gampang tinu ulah hayang ayeuna hayang sukses tina ladang kudu naon? Kudu loba melak meh bisa ngalah. Kudu loba syukur meh jadi jalma anu makmur. Insya. Nah, naon nu diseureurkeun? Tadi teh Salat. eta 17 Rakaat. bertepatan sareng 17 rakaat. Ramadan. Ramadan eta bertepatan jeung 17 Agustus. rakaat. Syarek naon rek nangkep urang deh. Cing tungkap tangkep sia. Paur aing. Terus naon disarkeun? Nu tadi bari cicing. Pikir ka Gusti. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Paisan si ieu mah jadi randa begang. Atuh batur geus lebaran geus hayang lebaran deui. Kamari teh kabagian daging kurban meureun. Jamaah anu dipengker aralih ka dieu kosong ya. Sarana kondisina ibu-ibu ka dieu ngalih. Tina ngalih we ka dari dipayun. Mohon. Canakan kondisina ka dieu meh tetebih teuing. Mohon.
Ibu-ibu ngalih ka dia cana korsina. Supados tetebih teuing. Teras. Bis opat jajar kan, opat jajar kapayun. Bios caket oge. Dia di dihanap tah di dinya. Tok cing caraket. Teras. Parayun itu di pengker tuh, di palid itu sidang kadarieu. Ngalih bu. Ngalih ayo. Lebetan ya jalan. Teras bu, canakan korsina. Teras. Kapayun. Ngalih. Ini masih kena kosong paling dia. Tekeng patebih. Teras kadi ngalih. Upingkeunana supados teu bari ngobrol. Parayun. Teras bu kadi bu, terus kadi sok ngalih kadi. Henteu panas. Nah. Kosong ieu tadi dia kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mah amarana bil hasanah wan naha bis sayyi'ah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad muru auladakum bil ma'ruf wa nahwahum anil munkar. Gitu. Jadi tinggal keresana kesepuhan Bapak MUI Kecamatan naon itu Mang? Majak Sindang Mangu ugia sesepuh orang sadayana panjang yuswa sehat walafiat anu kagungan hajat Bapak Asep sareng Ibu Yurin dina ieu sonten siang menjelang sonten aya pangaosan tasyakur bin nikmah putrana parantos di khitan. Mudah-mudahan ieu murang kali sing janten murang kali anu rabbi habli minas shalihin. Tamihan doa ulama Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wal khair wala taj'alna wa iyahum in ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Numang rupikeun amanah teh dina Quran dina hadis nyaeta anak, keluarga, harta,
eta teh amanah. Sok sanos putra tukang tempe ari diajar ngaji mah jadi jalma nu ngarti. Ayeuna sok sanos ramana alim ulama wali angger we teu ngaji mah hirupna teu manfaat. Teu sok aya bahasa jelma teu boga usaha sok teu boga duit. Berarti lamun urang teu ngaji ge moal boga ilmu. Lamun teu boga ilmu moal bisa ibadah. Amaliah anu teu kudu dipasihan, teu kudu dihususkeun doa Fatihah, tapi nyampe ka alam kubur nyaeta amalan ngaji gitu. Dugikeun ka dina Ihya juz katilu Imam Ghazali ngadawuhkeun aya jalmi jasadna utuh teu kena ku bilatung. Saur Hasan Al Basri ieu teh jalmi naon? Jalmi anu teu liren ngaji jeung hatena bersih. Tamatak insyaallah ieu nu ngaraos teh pilihan Allah sadayana. Di mana pupus bakal jadi jalmi anu husnul khatimah. Atak jalma ngejo teu ngaji bisa sasar. Jalma ngaji teu ngejo bisa lapar. Atak kudu ngaji meh bisa ngejah ceuk. Kana kejo wae. Wa fi ikhtiyarin la yazi'ul munfasil idza ta'atta yazi al mutasil. Jadi lamun urang milih sesuatu pasantren ulah wakanu jauh anu caket teh heula. Majelis nu sae nu caket. Urang disunatkeun jarah dina sasi Muharram ka para wali ka ulama kanu caket heula we. An sababna aya kadang tibaralik zaman ayeuna mah. Ari nu jauh dijugjug, ari nu caket tara dijarahan. Contoh putrana Syekh Abdul Muhyi di dieu Syekh Faqih Ibrahim di Majalengka. Tapi jarahna teh da kulantaran teu make beus. Hayangna teh ka pamijahan we make saragam. Bring make saragam. Jarahna 15 menit balik teh lain mawa ka rumah cangkaleng we nu dibawana teh. Gitu kulang kaling. Padahal samemeh kanu tebih ge kanu caket heula. Disunatkeun di bulan Muharram wa faslu masgulin bi harfi jarrin au bi idhafatin ka waslin yajri. Jadi nu paling bagus teh amalan Muharram silatu meh panjang umur bali loba dulur ceuk. Kana duit wae. Amari ge di abdi aya tatangga abdi beuki duit maot. Jadi nu beuki duit mah tereh beunghar ceuk. Tereh maot. Sugan jalman make geulang emasna loba. Eta geulang emas dibawa pan henteu. Naon sababna? Boehna ge eueuh sakuan. Tuh. Contoh di dieu aya tempat jarah namina Syekh Mahmud Ibrahim atau Nabi Prabu Lingga Wangu. Nyambung eta teh jeung nu di Raja Manala Lingga Wastu, Lingga Hyang aya. Aslina mah sari anjeunna ti Mataram eta teh silsilahna. Eta teh wali mastur. Di dieu nya makomna. Namanya sim kuring jarah heula pangarsa. Ah eta teh istimewa moal jadi wali masyhur. Da kitab Huliyatul Auliya, Tobaqatul Asfiya, lamun teu aya wali-wali anu mastur. Nyumput dina hikam ayat subhana man satara silul khususiyah fi dhuhuril basyariyah. Kadang ditutup rapat-rapat mengenal wali mastur itu sangat sulit.
beda jeung wali nu masyhur wali Songo ngan sebelum wali Songo seueur wali satu acana gitu jarah teh kan deuget malam Jumat hari Jumat bisi peuting sieun banyak bisi aya maung bisa aya orai geus we aya mah jarahna Jumat kadinya baca ya Malik 1000 karomahna teh kapungkur saurna ieu Syekh Mahmud Ibrahim kagungan karomah lamun diserang ku Belanda katingalina teh si kampung teh rata jiga nu taya kampung eta sebagian rubama ruziqal karomah lam takmulu lahul istiqamah jadi para wali mah beda da ripuh capek katingalina henteu istiqomah padahal mah ladang tina istiqomah sareng bagian ari para aulia mah sok aya jalma wirid wae puasa wae jadi wali henteu edannya kalah kage GR aja lain gelo contoh dina YouTube ninganya rupa-rupa lah aya nu ngaku-ngaku anu asli mah tara ngaku-ngaku bahkan teu aruningaeun atak urang kudu milih pasantren teh eta isnad sanad teh eta teh penting jadi ulah ningali pasantren nu mewah bari jeung gagah tapi hilari pasantren walaupun sederhana bisa membentuk karakter akhlak nu sae sebab fakultas apapun di dunia teh aya di dunia teh fakultas ieu ge aya jurusan naon wae ge aya universitas tapi jurusan akhlak mah teu aya ayana teh di pasantren matak al ilmu laisa bin nasab bal bil kasab ilmu mah lain turunan tetapi kudu diteangan lamun urang seueur pangabutuh ulah sok ngandelkeun diri sorangan da urang mah loba dosa kudu seueur curhat ka wali-wali Allah sehingga kekayang urang diwusulkeun didugikeun ka Allah eta ku lewat ziarah ka para wali teu boga ongkos maka nu deukeut we di Maja mah seueur wali anu mastur manawi nembe bacana ya Malik ya Malik ya Malik ya 1000 anu bosok kunyak anyuk ka maemo ka bangkriling baca tah kadinya we balik teh maot beres ya hutangna teh daripada riweuh kalah kalau bahu ulang-ulang di mana teh ngan loba hutang bae salah oge daripada teu ngomong aja maot matak bulan ieu mah kudu loba sedekah loba seuri tuh itu jadi urang hayang boga budak saleh teh kudu kos baheula di zaman Kangjeng Nabi mah taneuh teh dugi ka senyum nyarios hoyong diinjak ku jalmi-jalmi nu saleh jadi taneuh teh tiasa nyarios kapungkur zaman Kangjeng Nabi mah ari ayeuna mah taneuh teh careurik naon sababna sabab di tiap tempat, tiap kampung, tiap daerah loba jalma nu maksiat. Matak timbul bencana. Longsor, contoh kamari enggal kene anu di Cisarua, Bandung, caket kabdi teh. Eta pangaresa kasepuhan Bapak MUI eta teh 30 hektar. Amlesna teh hampir 18 meter ka handapna teh. Anu potong sukuna ratusan eta nu teu kateangna ge saurna aya ratusan ngan teu diekspos kana TV. Aya nu sampeana wungkul kengengna teh, aya nu patuanganna wungkul, teu aya mastakaan. Karesan MUI na teh sok ngulem abdi. Anjeunna nu mulasarana khusus bagian ngapani na teh. Aya hiji ibu-ibu ieu mah jasadna utuh padahal tos katimbun kabuntang banting ku tangkal nu ageung sareng abatu tapi ieu mah ibu-ibu utuh dipilari teh naon amalanana
ngaji tepati salatnya gitu sok ayeuna biasa munfarid. Tapi gaduh murang kali nate masantren. Tah berkah nak budak masantren di ditu nate cenah nuju nalar jurumiyah. Nuju nyalar ayeuna juz ke-30. Tah berkah nak murang kali na masantren ibu nak maut syahid akhirat dalam keadaan utuh. Tah eta barokah na masantrenkeun budak teh. Matak lamun sakampung ieu sadesa ieu aya hiji nu masantren maka sakampung ieu menang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi masantrenna kudu milih sanad guruna. Guru nu saaliran. Ulah neangan nu viral. Da surga mah lain keur nu sohor. Tapi keur jalma nu handap ahsor. Walaupun ngajina kitab leutik teu sohor. Da aya ngaji kitab aina sohor mah kitab badak. Ihya, Hikam, tafsir, sawi, sagarupa diaji. Tapi sing emut bahwa surga teh lain keur nu sohor, tapi keur nu ikhlas ngajarna. Gitu. Mata warubama aksaba tsanin awwala tasyrifan ta'rifan ta'nisan in kana li hadfin muhala. Beh turunna nabi, beh dieuna Syekh Mahmud Ibrahim. Walaupun mastur, sami jeung nu masyhur ribuan karomah. Jadi hayang naon wae ge bisa. Ngan kudu leukeut. Ieu mah jarah teh lamun oba pangabutuh ka kara jarah. Geus eueuh mah tara jarah deui. Anu hade mah istiqomah. Gitu. Anjeunna mulia kenging kamuliaan urang hina. Sugana urang kakele kasangke ku para aulia-auliana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, sengaja para kekasih Allah itu disumputkan ku jubah-jubah penghinaan, penderitaan. Kadang compang-camping. Kadang katinggalina ciga dagang kerupuk, dagang coet. Padahal bal ahya para wali mah masih hidup. Anjeunna ningali urang ieu keur ngaji kieu teh. Kan urang teu bisa ningali ka ditu. Naon sababna urang mah kacamata luar, basor, absor. Kahalangan ku dosa. Mode abi bieu tuang jeung peda, da peda teh bolotot. Tak urang oge. Oko ningali tapi ayeuna lolong. Jadi matana mata ped. Oko bolotot tapi teu ningali. Mata kada sing hati-hati. Dina hadis qudsi man azali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sajalma nu kawalat ti aulia maka ieu jalmi bakal diperangan ku Allah. Bahkan mautna bisa dina kitab Bukhari mah bisa maut ieu jalma suul khotimah. Naudzubillahi min mata kade jarah teh kanu deukeut heula. Ieu moyangna teh kanu loba dahareun we jarah teh. Wiridan 15 menit. Daharna 2 jam. Tuh balik teh meunang karomah. Kalah ka modal we teureun. Tah eta teh akhir tina naon? Urang sok ngaheulakeun perkara kadang-kadang kabawakeun hayang kanu rame, hayang kanu viral ka Masjid Al Jabar di Potoan di Bandung. Nah di masjid nu deukeut di dieu eueuh nu moto-moto acan. Padahal maot mau dibawa ke Bandung. Kanu masjid anu deu apa masalah tiis di masjid mah. Bisa barisa sasarengan ibadahna teh. Lain bari sare. Naon ngadon sare. Nah, itunya. Jadi urang jarah teh kanu deukeut. Dina surat Al-Hasr ayat 18. Ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hei jalma-jalma iman. Wal tangdur ma nafsum ma taqaddamat lighad. Wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hei jalma-jalma ya ayyuhal mu'minuna eta teh. Hei jalma-jalma anu iman. Aranjeun kudu ingat diri anjeun keur perkara
engke di akhirat. Geus boga bekal naon urang ke di akhirat teh. Geus dititah salat can budak teh. Geus dititah ngaji tah can budak teh. Sabab aya dosa anu dianggap sepele tapi dorakana saumur-umur nyaeta ninggalkeun ngaji. Matak al-alim wal muta'alim jalma nu mulia teh dunia dua sok Kangjeng Nabi. Hiji jalma nu nguruk, dua jalma nu ngajina. Salian ti eta bisa jadi laleur hejo. Sabab laleur hejo mah resepna teh nu bau-bau nu kotor-kotor. Ngalanna laleur teu puguh tujuan. Neangan nu bau we. Matak lamun ibu-ibu resep ngomongkeun batur, teh teh turunan. Matak beurang oge lo baju. Jurang-jurang gemaksiatan. Lain loba jurig. Nah, orang hidup dalam dunia kade, kedah, sing hati-hati. Nanaon teh ulah sampaikeun ka urang ninggalkeun jasa-jasa para wali nu baheula. Gitu. Tah, margi melakna jero idfin wujudaka fil ardil khumul teh. Para aulia mah melakna teh jero. Teu katingali. Kembang bisa seungit, nu indah nama kembang. Tapi moal jadi seungit eta kembang lamun teu aya akar. Pan akar mah dihanap teu katingali. Tah para aulia ge melak jagong teh jero. Matak dirimunan jadi jagong eta nu ngalewat biaya tengah jagong. Sabab jero dirimunan ku taneuh nu rata. Tapi urang lamun pelak nongerak we. Ting jadi ting moal sabab hirupna capek urang mah. Hayang dipeunteun wae ku jelema. Hayang wae dipeunteun ku jelema. Matak hirup kumaha carana urang hayang dipeunteun ku Allah berarti kudu melak hade. Lamun jalma masih kene kaganggu ku hinaan batur. Lamun jalma masih kaganggu ku pujian batur, berarti ieu jalma teh masih naon? Amatiran. Surat Ibrahim ayat 7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun jalma geus maka ieu jalma teu kudu aya notifikasi deui. Teu kudu ayana verifikasi deui. Naon sababna? Ieu dina ATM-na, tabunganana, kebaikanana terus ngalir. Sabab syukur teh ya. Ieu nu hajat beak 50 juta atau 200 juta, syukuran ka Allah. Engke bakal datang 200 miliar barokah. Turutan ngayakeun pengajian lain amin wungkul. Lain dangdutan wungkul. Lain hiburan wungkul. Naon sebabna? Teu aya deui amalan anu ngajadikeun alam kubur nini urang uyut urang di alam kubur. Bawa urang nunggus kapopokeun. Nah ieu teh aya cangcang teuing loba tuangeun anu dikirim ka alam kubur. Ari pek teh incuna keur disunatan ngayakeun pangajian. Matak ulah dianggap sepele. Ajengan nu deukeut, urang teh usaha di Bandung, urang usaha di Jakarta. Pulang teh Jakatan ku urang teh. Bere BHS tukang ngawuruk teh hiji ewang. Lain haheuh. Kalau ka ajengan dibere sarung urut nu maot. Dipake salat subuh teh ngajung jurigan. Tak di Bandung masuk aya kasebut Ustaz jujur aja. Ustaz jurig. Semoga maneh kunti sia. Wah gitu. Kenapa beliau seperti Syekh Mahmud Ibrahim menjadi aulia Allah? Sabab tapakna lami. Ajuhdu firagul qalbi la firagul yadi. Ari juhud teh asalna mah tina tawadu. Naon tawadu teh? Tara mawa duit. Tawadu teh lain rendah diri tapi rendah hati. Timbul juhud. Juhud teh lain teu boga dunya, cing dunya cing loba, tapi ulah diasupkeun kana hate. Dunya di tangan tidak dimasukkan ke dalam hak. Coba terima kasih.
Sebab loba jalma anu beunghar teu zakat. Loba jalma nu beunghar teu jariah. Eta teh dimisilkeun ngagali sumur di luhur gunung teu ngalir caina. Apa hakikat orang kaya itu adalah rezeki na teh henteu mewah tapi rajin sedekah. Eta hakikat kaya teh lain meulieun sawah, meulieun mobil mewah tapi rajin sedekah. Jariah. Eta nu sae mah. Ibu boga harta teu di jakatan geus mang tahun-tahun. Eta teh misilkeun kita ini pergi ke toilet na teh urang miceun ayeuna naon miceun tai teu diseblok. Kira-kira eta menetnya bau. Nya menetnya bau. Tapi kalau minimal ayeuna dibuang disebor caina minimal eta toilet caina teh bersih deui. Tah teh urang teh keur bebekelan ke di akhirat. Saha nu bebersih? Mana ieu mah urang teh nu mani ieu mah. Antak lamun jalma beunghar teu zakat berarti unggal poe ngadaran tahu cok sia teh. Ngadaran tai. Anehna teh lamun kana hiburan sok pahareup-hareup jalma teh. Ai kana ngaji sok hayang patukang-tukang. Naon sababna? Hayang nyarane bari nangunyar gitu. Padahal maot mah ti tukang heula teh. Tuh tinu nyarane heula tuh. Tuh dibenerkeun da sieun maot tuh. Tak urang sararea sing jadi wasilah tina min sunanil mursalin teh sunnahna anu ngajadikeun fikih mala yatim hukmal wajib nu ngajadikeun wajib teh nyaeta nyu disunatan. Pamegat disunatan dikereut istri mah dikuma dicoel berarti nya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillahirabbil Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Zulqaidah dan Zulhijjah itulah nama 12 bulan Islam itulah nama 12 bulan Islam Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Allah Allah Sidna Nabi Allah 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 Sidna Nabi Sidna Nabi ayo sareng sadayana Allah Allah Sya'abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Sya'abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Ya Taiba Ya Taiba Ya Dawal Ayyana Ishtadna li Wal Hawana Dana Wal Hawana Wal Hawana Ishfa'lana Lana Lana Ya Habibana Ishfa'lana Lana Lana Ya Habibana
mengharapkan ridhamu dan kami mengharap karomah para wali-wali yang ta'al murtaja yaum al-jiham ishfa'lana ya khairal anam ishfa'lana ya habibana ishfa'lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Ingila jurtum bima rajatum ya akramal khalq imma nakulu kullu rajana min kulli khairin wajtama'al bara wal usul Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Assalamu alaikum Zainal Anbiya Assalamu alaikum Qal ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadamat ladhi Allahumma salli ala Sayyidina Allah Muhammadin tibil qulubi mudah-mudahan kurang sedekah urang dibasihan rezeki anu barokah fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil awaizu wa tunalu bihi radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwatihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah dina tafsir sawi lamun urang hirup geus karasa peurih galau wae masang status wae pusing wae ta eta teh buru-buru urang introspeksi diri bari ulah loba ngomong anu teu penting. Jadi lamun urang geus gelisah ulah sagala di statuskeun salaki gering foto statuskeun nuju ngagibrik sakedap deui ge koit
Da eta teh awewe emut ka salaki. Edan ka salaki teh. Di zaman ayeuna Syekh Umar Abu Yazid Al-Bustami ya. Abu Yazid Al-Bustami ditaros usaha ku muridna teh naros kieu, wahai tuan guru abdi teh ibadah teh geus 30 tahun ngabdi teh ka Allah, salat sunat tahajud puasa Senin Kemis pokona geus 30 tahun tapi kunaon ruh abdi teu nepi ka Gusti. Saur Abu Yazid Al-Bustami pariksa diri anjeun, apakah diri anjeun sok ngarasa teu leuwih alus ti batur. Tamatak nu ngancurkeun amal teh takabur. Ulah sok ngarasa leuwih alus ti batur. Ieu ibadahna ge kelas aulia. Sapotos Mama Sujai Gudang Tasikmalaya 33 tahun 33 gunung. Satahun sagunung. Murid Syekh Hasan Mustafa Bandung. Sami sareng Ramana Angnuh, Mama Satibi, Mama Cibaduyut, Mama Bojong, Mama Cibabat. Kapungkur ngaguruna teh Kak Syekh Hasan Mustafa Bandung. Mama Sujai Gudang. Tapan lagi puluhan tahun. Tah ngajadikeun ieu pertarosan si murid naros naon ngajadikeun abdi ruh abdi teu nepi-nepi. Saur Abu Yazid Al-Bustami cik pariksa bisi diri anjeun geus ngarasa leuwih alus ti batur. Eta ka batur teh ulah sok ngangap goreng. Rubbama qada alaika bidanbi fakana sababan fil usul. Sakadang urang sangka goreng ka batur. Maneh sia jinah, maneh sia teu make kerudung, sia maneh teu make ayeuna teu salat, maneh teu ngaji, maneh teu ayeuna teu ibadah, sia maling, sia ngabunuh. Tak ulah gitu teh. Sebab bisi kumaha lamun dia jalmi diberi hidayah, tobat terakhir, bisa wusul ila Allah. Bisa nepi ka Allah seperti kapungkur Umar bin Khattab benci Islam. Sadai Khalid bin Walid Persia, Iran, mata kurang Iran karuat. Dari tiba heulana memang jiwa perang. Teu sieuneuan ku Israel, teu sieuneuan ku Amerika. Ai urang cenah umat Islam, kumaha ngadoakeunana? Anu ngadoakeun doa kunut we, doa kunut teh ulah subuh hungkul, 5 kali salat, 5 kali kunut nazilah. Lamun teu bisa kunut biasa we, Allahumma fiman hadait eta. Allahumma hdina fiman eta we baca. Eta ngadoakeun muslimin nulungan dulu urang anu digempur ku Zionis Islam. Sadai sarokoh rek ngabunuh Nabi. Sarokoh teh rek ngabunuh Nabi. Tapi menang hidayah ti Allah jadi ngabela Islam. Atak urang tong sok ngangap. Tong sok ayeuna ningalian wae pepelakan batur. Omekeun we pepelakan urang sorangan. Sehingga ari nafsaka minat tadbir wa maqama bihi ghairuka la tukimpili nafsika. Sing rilek cek Ibnu Athaillah. Ulah sok hayang rezeki batur, ulah hayang bagian batur. Dajal mimah tos kagungan bagian masing. Teu kudu sieun masa depan. Urang mah ayeuna hirup teu kudu sieun milik. Kumaha urang masa depan teu kudu geus diatur ku pangeran oge. Lamun urang nurut ka guru bakal jadi wasilah dawa sagala penyakit. Tapi lamun urang nyeri hatekeun ka guru bakal hancur lebur. Sampaikan ke ayah jalmi di pondokna alim 14 an ilmu pinter tapi kunaon pas balik ka imah fakir teu manfaat ilmuna. Sabab eta pernah nyeri hatekeun hatena guru. Teu kudu sieun. Pangaresa kasepuhan simkuring kitu. Nuju di Garut, Sukabumi, ka Banten, ka Jawa Timur. Ngaos teh teu aya nu kaharti hiji oge. Ngan sadayana guru ridaeun ka pribados sampai ka diteang ka Bandung teh, nu ti Banten, nu ti Jawa teh, di Kuwagean, ti Lirboyo, sarumping ka Bandung. Hoyong ninggal pribados. Ta guru mah lamun geus nyaah teh dugi ka kitu. Jadi wasilahna abdi gaduh pondok teh
lain neraskeun tapi doa guru 5 petak jadi 3 hektar nambahan deui di Subang nambahan deui di Soreang nambahan di Cawe eta teh sanes menang abdi menang doa guru 3 jalma nu moal bisa diukur ku materi hiji jasa guru kadua air kesangna bapak 3 air susu ibu lamun budak geus dipasahkeun ka kiai kumaha ajenganana we mun ajengan sik ajengan ditah Mas Santen keneh Mas Santen teh kawinkeun we teu boga teangan tah melewati tina ieu urang hirup hayang tenang lamun urang hayang tenang hirup berarti ulah sok hayang nyaho urusan batur nu teu perlu nyaho ulah sok loba ningali nu teu perlu ditingali ulah sok loba ngadenge perkara nu teu perlu didenge jadi hirup mah kudu seperti uyah saperluna ulah loba teuing cai sagelas dibere uyah 2 sendok karasa pahit jeung asinna tapi lamun uyah ku urang diawurkeun ka walungan kulantaran gede hatena jembar hatena teu karasa asinna urang teh ngukur urang teh kelas ulah sok menta cai saemer bisi modal syukuri apa yang sakitu sakieu alhamdulillah naon sebabna panca 5 panca dharma maksudna kumaha Kang hirup teh aya tujuan hirup aya tugas hirup aya kewajiban hirup aya tanggung jawab hirup nu kalima aya perjalanan hirup tujuan hirup kullu mauludin yuladu ala fitrah dikal alam dunia teh supaya urang apal bahwa hirup teh kudu aya syariat ulah wakana kana hakikat nu fardu ain heula bab wudu bab salat wujud kidam baca we heula eta mah fardu ain ngaji bab tasawuf mah eta mah fardu kifayah jadi heulakeun heula bab wudu bab salat budak rarakatan salat sebab lamun jalma ngalit di tasawuf ngaji fikih jeung tauhid seperti jalma ayeuna ngojay dina walungan atawa dina kolam renang anu teu make suku 2 jalma renang teu make suku atuh dilelep mata urang ge ibadah lain teu meunang kana torekat hakikat jeung marifat tapi omekeun heula fikih keur ngomean ibadah tauhid keur nambahan keyakinan tasawuf keur supaya ngabersihkeun mata tazkiyah terus tazkiyah takhalli tahalli tazalli mukasyafah fana di alam bako tah eta lamun jelema geus jeung Allah contoh Syekh Muhammad Ibrahim eta kos madu kos gula sireum ge daratang padahal nyumput tapi loba we nu jarah naon sababna sabab geus jadi madu geus jadi gula mata kalamun urang ngaji kasiniran tong punung namun urang ngaji kuajengan kasiniran pada sok punya kanyu ka bangkriling eta punung isukna teu ngaji deui mudah-mudahan eta ajengan nu sok sunar sinir sing tereh maot sok aya nu kitu teh tah mata lamun keur ngaji pait anggap jamu meh jadi ilmu lamun aya nu amis anggap madu meh jadi jalma nu tawadu tah eta tujuan hirup teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak ku Allah teh tujuan ibadah kunaon ieu jalma takwa kulantaran ilmu kunaon ieu jalma boga ilmu kulantaran ngaji kunaon ieu jalma ngaji kulantaran ieu jalma hayang meunang ridho Gusti tangis Allah geus ridho mah dibikeun kabehna ge mana tugas hirup ngabdi ibadah matak di mana budak lahir adanan komatan tugas urang teh bapana adanan teh baheula mah neang ajengan atuh baheula mah tak ajengan teh baheula mah loba proyekna ayeuna mah tuh da sok hayang ku sorangan wae kurban ku sorangan dipencitna teh ekah dipencit ku sorangan dihakan ku sorangan atuh lain ekah yang bentet eta mah mantap cek Imam Nawawi dina azkar di mana budak lahir adanan komatan supaya budak teh jauh tina godaan set budak teh salah adonan da kos bolu bantat
Motak budak kurang adonan teh bandel lain bantat. Bandel aja. Maot nage bari nongkrong aja. Maot bari nongeng di kumaha. Jeung disunatkeun lalaki teh di bulan Muharram mah kudu mah aya mere nafkah teh leuwih tibatan bulan nu lain. Lamun aya 20.000 jadi 200.000. Eta teh kahayang ibu-ibu. Ngan bapak-bapak tekor. Berarti lalakina kudu nu gede kan? Kanyaah. Mun gede nu kitu sok. Kenaon badag nu kitu? Kenaon badag oge ileuleus mah. Jeung ajengan cenah. Lamun bulan Muharram sunat minum tak salaki leuleus teh beres sumanget ku ibu teh. Mun dibere susu. Dibere susu malah ngaji ngagantel meureun terus. Tak salaki teh kudu dikendalikeun nafsuna teh. Dan dikenyot main kenyot wae. Alhamdulillahirabbil adanan komatan. Itunya eta. Geus diadanan budak teh. Tugas hirup. Tugas hirup urang teh orang ibadah. Matak budak 7 tahun, 7 hari kasih nama yang baik. Tugas urang sabab nami teh jadi doa. Ngaran budak teh nu hade Muhammad Samsuddin eta mataharina agama. Bin ngaran budak teh teu kudu nanya kajengan lah riweuh kudu ngamplop. Ngaranan we ku sorangan. Saja ngaran budak tina Quran sangaranna Jahanam. Budak teh hantem we ngaduruk imah batur. Januari lahirna. Febrianti, Yulianti. Nu kaopat budakna teh sangaran da Maret ngaranan we Maerot ku urang teh nya. Atuh urut we teu eureun. Ngaran budak teh kudu jadi doa. Lain mah beak tanah ge di Majalengka ku Cina ye. Di ngaranan budak teh Liang Tai. Tuh budak teh kokorobet we terus. Jadi ngaran budak teh kudu nu bermakna. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamu ka Ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa laiki wa sadqamin wa hailatin wa wasiki wasman atawa kunyatan wa laqaba. Ngalani ge lakob kudu halus. Ulang ngalan di budak teh anfun naqoh. Artina bebengok sapi. Mentak budak nanti ciga sato sian sapi. Da turunan abdi mah kapugur tina ti uyut ti aki budakna teh 17, 18. Tapi sarehat nini abdi teh. Naon sababna? Kuncina awewe anu daek nyusuan budak urat sarafna sarehat. Ayeuna mah sok loba gaya awewe teh mung nyusuan budak teh. Takut ke bawah cenah. Ada penyakit kanker, tumor. Non komplikasi eta teh tina naon kurang nyusukeun ka budak. Entak lamun teu hayang teh wawal-wawal. Sakali nyusukeun budak teh 1000 kebaikan eta teh. Lamun dikenyot ku budak. Ku bapana mah ngeureueuh lain ngeunah sieun. Bapana ngeunah di naon? Ku bapak nama dobel pahalana dosa gitu aja aranan cing halus. Tujuan hidup, tugas hidup di mana ya jalma pasti melewati ayeuna pancadharma anu 5 pasti ieu jalma tapi teu apal eusi-eusina. Contoh tujuan hidup, tugas hidup, kewajiban hidup. Naon kewajiban hidup? Di mana budak geus umur 7 tahun teu daek salat? Cepret. Ngan ulah nu ngabahayakeun. Nyepet budak ku halu. Tu budak teh hiji-hijina bengo ieu teh kieu.
tak kewajiban hirup 10 tahun kulemna pisahkeun ulah ngehiji wae komo imah leutik mah urang hayang jeung salaki bawa heula gotong ka dapur ke geus beres gubuk deui ka jero ulah imah budak ditutupan ku reregan ai budak atunya meletet seutik aya maung cenah mana maung bapak cengkat maung teu aya meureun indungna jeung bapana keur mamaungan. Nah itu sadari kita berarti pernah ya. Oh mau dihalangkan ku anuk wah bahaya. Ya. Jadi kudu kumaha? Kudu jadi wasilah urang sadaya boga kewajiban hirup. Mana kewajiban hirup? As-shalah mahalul munajat. Salat. Miftahun libabil ghuyub keur ngabukakeun pintu rahasia Allah. Salat. Cek Ibnu Athaillah muajal manepi ka Allah lamun ieu jalma ngalakeun sunat manurikeun wajib bereskeun heula we salat 5 waktu salatna telat rezekina telat salatna diengke-engke kaburu jadi bangke salatna telat kaburu sakarat mantak lamun rek tobat ulah geus ngadaguan geus kolot sok tingali ku ibu hayam ngora dipencit dagingna empuk tulangna rangu bisa dipake sebelah coba hayam kolot anu kolot kieu pencit keur sok di presto teh liat digegel kucing huntuna coplok hiji matak tobat geus kolot mali linglung ling liat lamun ini lincah ini liat can pernah ngasaan ini pewot tuh itu cek aya deui kewajiban hirup aya deui tanggung jawab urang ke di akhirat wa man syakaroha faqad qayyadaha fi qaliha jalma nu syukur teh kunci kalimatan loba syukurna loba leuwihna saeutik syukurna saeutik leuwihna rizki teh jatah usaha mah ibadah matak urang kudu loba ibadah me loba rizki jatah anu barokah ari hayang loba jatah tapi ninggalkeun ayeuna matak pantes urang teh keur ngaburu dunia padahal urang teh diburu ku malaikat Ijrail ibu-ibu maot ustad oge ngilu tahlil ustad mah paneuri keke ceuti heula ayo cerek ngubur urang kusaha tuh babarengan tah gitu hayang kih keur ngaji kih weh heula ce teu naon tong ditahan nu penting mah bisa kieu ngaji kiih we ari kajengan kahampangan gitu dan kiih Abdul Siam ba'da Ramadan sur ulama cek Nabi ya puasa di bulan Muharram Abdul sholah ba'dal faridah nyaeta sholat mal sok bugah wengi lain ieu mah kiih sare deui diajar insya diajar bugah wengi moal sukses ku ladang hees ulah hayang untung ku enteng sagala rupa ge kudu dibarengan disipuh ku karipuh di aina latih buka perih lain kudu maksudnya kudu perih kudu ripuh tapi supaya ngajarkeun bahwa urang teh kuat tak urang di mana nasib can ayeuna memihak ka urang geus kuat tak-takna mantak budak di pesantren diajarkeun perih heula gitu insya salat geus salat jadi ke naon budak tadi ya kade ngurus budak teh bari zikir fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun tadi teh ya aing syakartum la ajidanakum jalma nu geus syukur mah geus kudu di verifikasi geus kudu teu ayeuna di ayeuna ieu deui datana naon sababna kebaikanana ATM-na di dunya jeung akhiratna ngalir mata urang terus ya diajar syukur melewati salat qalban syakiron walisanan dzakiron diajar jadi jelema teh
terus dikir kos naon kos manuk mah ahli dikir mata kurang lamun ngurus manuk ningannya 6 bulan gacor nate geus diurus da diurus teh nganunkeun ka Allah nganunkeun kanu ngurus dari paraban di mandian asal mah pan giras mata lineukeun heula hate urang supaya urang hate urang lembut mata bulan Muharram mah urang teh kudu loba nyonyoo manuk nyonyoo tasbih nyonyoo manuk nyonyoo tas fadkuruni adkurkum eling date eling terus sedengkeun jalma pasek teh iman dina Quran tapi wani ngalakukeun dosa leutik dosa gede teh jalma pasek ulaika humul fasikun teh mata ku ayeuna dina surat Al-Hasr terjadi jalma ayeuna kunaon ieu jalma wala takunu kalladina nasullah fa angsakum anfusakum wattaqullah kade urang jadi jalma ulaika humul fasikun ulah jadi jalma anu poho ka Allah sehingga ieu jalma mun Allah geus poho ieu jalma kasebut bisa jadi terjadi jalma nu fasik mana jalma fasik teh magatkeun silaturahmi talakur jeung dulur tarahade jeung tatangga loba ngawadul matak baheula kudu nitih harti nitih surti nitih bukti nitih bakti nitih jati kumaha nitih ayeuna harti lamun geus loba pangarti ulah sok nipuan nitih surti kukurilingan lamun jadi pejabat teh sama meh bupati kukurilingan ka tiap desa ari geus jadi teu datang-datang sok aya nu kitu nah itu dipilih yang jadi anggota DPR yang jadi naon gubernur yang jadi wali kota datang ka kiai geus datang geus jadi teu datang-datang tah eta teh teu surti nu kitu teh aya nitih bukti ulah loba ngawadul nitih bakti urang kudu ngabakti kalau sabener-benerna da urang teh boga tanggung nitih jati ajeg terus rek hambatan naon wae kudu tetep urang manco ka Allah Subhanahu hos tanggal jati kuat eta tanggung jawab hirup fadkuruni eling date eling ngadenge we manuk uncuing kakara we eling sahanya norek maot itu matak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina jarang hayang dengan amaliyah para wali dengan teu seueur pangaresa Syekh Muhammad Ibrahim ge ya Malik anu ngarajaan nu nguasai aya panyakit marali ka batur anu ngahasud ka dolim ka urang antep da buah buruk mah teu kudu diajul engke murag sorang teu kudu riweuh nu hasud nu dolim nu diomongkeun deui batur beunghar riweuh batur nu beungharna euceu anu ngagolotrokna gitu atak jalma nu mallam yashkur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha mallam ya'rif qadran ni'am arafaha biwujudi fuqdaniha jalma nu teu apa kana ukuran kanikmatan dileungitkeun eta kanikmatan teu daek syukur didatangkeun ku Allah musibah jeung panyakit loba di Bandung nu beunghar tara zakat tara sedekah panyakitna komplikasi bawa ke Santosa teu cager bawa ke Jakarta ke Siloam teu cager bawa ke Malaysia teu damang anger we da panyakitan teu sehat-sehat efek teh naon oh kurang zakat oh kurang sedekah akhirna cilaka naon panyakitna tiap ngalengkah hitut wae busiat wae keur naon beunghar oge peperepetan kos kabel koslet mah dan nu mahal teh
Hidayah itu mahal hitut atau jelema teu haritut mah beureun kabeh barunghak. Tah eta teh disebut tanggung jawab aya rezeki cok aya kapusing la haula wala ngurus budak teh ayo beladogana pantau sholawat atau eti maneh teh salaki teu balik genep poe baca inna a'toina kal kausar innalillahi kos tu parayu deui sakitu galenyur teh ayeuna mah loba panggung sandiwara awewe teh lah loba nu katipu alus cangkang goreng eusi beungeut we glowing ai suku hideung dicium ku salaki bau jengkol tah loba nu cerai teh akibat jengkel ka cok sunat dina I'anatul Thalibin juz kadua lamun urang hayang meunang ganjaran tiap kemis teh pada asar keuretan kuku teh saminggu sakali keuretan kuku teh pada asar teh bukan nyalametkeun tina miskin panakis kusta jeung gila dina I'anah mah ngeuretan kuku teh sunat pada asar kemis ini mah pamajikan tuh kuku teh dikukut cek kunaon ngukut kuku lah ieu mah keparanting wet salaki berarti si mah turunan macan meureun tak salaki amek tong sarwana bawa ka kamar dengekeun ke ece mah ngadangukeun cariosan suami ngadangkak sia mah moanya balik ngaji jogio jog salakina teh wae cenah aya bakakak hideung cenah alhamdulillah bisa seuri batur mah teh seuri-seuri maot pan antak kudu bahagia ari ngaji teh kan ieu ngaji motivasi warogbatun fil khairi khairin wa amal sing robbah dina kahadean nahwu tahallatu wa fi eta teh silih halalkeun urang teh dina pada hirup di alam dunia urang boga anak di ngaranan di ekahan eta teh alus pake muludan pake rajaban lalaki 2 istri 1 naon sebabna perjalanan urang teh engke di jembatan sirot teh 3 tahapan satahapan 1000 tahun lempeng satahapan mudun eta 1000 tahun nanyak 1000 tahun jadi urang nepi na ka akhirat teh 3000 tahun apabila munjalma daek kurban daek eka kadituna bakal kalbar kil khatib seperti kilat anu nyambar mata kudu diheulakeun lin ngaheulakeun nganyuk enmek itu jadi geng motor budak teh ulah waka ngaheulakeun urusan dunia mah tinggalkeun neun akhirat mah salawaskeun awaskeun mata tong sok ayeuna riweuh teuing bae sagala naik oge bae sagala mahal oge teu kudu ngilu demo nu penting mah kabeuli gitu da plastik naik sugan ajengan amplopna jadi naik lah henteu nu tahlil sugan tina jarum coklat kana Ji Samsu anggar we jarum coklat na gelas 3 balik teh batuk ngilu maot teh nu tahlilna ge da ajengan matara naik sugan ajengan ngilu naik plastik ngilu naik besi naik ajengan amplopna naik anggar we sakitu wing ceramah ka Majalengka tiba heula di tahun 2004 ayeuna geus 2020 genep anggar we sakitu sugan ajengan ngilu naik henteu syukuri we da geus kieu ti dituna tuh kudu ditaek-taekeun dah harerea mah kudu naik jeung nini-nini mah aing mah jadi tuh kudu riweuh usaha ayeuna mah pangrasa kesepuhan kos ngalabelut usaha ayeuna mah dicepeng teh leueur teu bisa nabung teu bisa nyimpen ku tiasa tuang we geus alhamdulillah matak jadi awewe kudu ciga bener aing jadi monyet we geus nah cenah Kang ciga monyet tingali monyet di Sumedang didogerkeun
tung tang ting tung eta monyet duitna dibikeun ka dudunganana manehna mah cukup dibere cau teu rakus teu begian duit aya nu rakus mah urang nya dahareunana nya duitna jadi nur anu sarakah teh urang lain monyet matak nu sarakah teh turunan Firaun nu kitu teh turunan monyet naon aya nu naros eta kiai cenah ajengan aya jelema teu salat teu ngaji tara ayeuna ngaji tara salat tapi kunaon cenah usahana lancar-lancar saja bahkan rezekinya banyak eta teh bentukna nikmat jerona racun disebutna istijrad panyungkut ti Gusti Allah keur kafir ke jalma nu teu iman aya jelema salat wae tahajud wae Senin Kamis tapi hese keur beas-beas acan disimpen ku Allah dina kariduan anu sangat mulia memang bentukna diuji ka peurih jeung ka susah matak dina hikam al faqatu bastul mawahib ari ka peurih ka susah teh amparan anugerah ti Allah keur jalmi anu dipilih ku Allah eta teh anugerah di bumi aya ucing jeung beurit lamun urang mere ayeuna dahareun ka ucing bentukna nyaah terus urang mere dahareun ka beurit bentukna sarua dahareun ngan jerona racun ayeuna rek balik nanya ari ece kasebut ucing atau beurit jawab sia teh kokom urang termasuk beurit atau ucing hah ucing lu ieu beurit lamun kanyaah berarti ucing lamun beurit sarua bentukna makanan kenikmatan ciga ngeunah tapi jerona racun teu lila teu sabaraha tapi jerona racun mata kade urang hirup dalam dunia sok ulah ngabanding-banding jeung rezeki batur urang syukuri we nu aya tong sok ningalian papelakan batur terus we urang omekeun papelakan urang sorangan di mana urang hayang boga budak soleh tirakatan ibu ramana ngisikan maca Fatihah maca ayat kursi mata kolot baheula mah budakna teh saroleh beas setengah letter oge mahi 2 poeun dan udaharna nang saurang itu anu ayeuna mah makanana fried chicken hamburger tapi panyakitna komplikasi sabab dahareuna ngeunah tara inget ka ustad tak eta hendak sing jadi wasilah urang sadaya kenging barok amin ya Allah ya rabbal adi ganjang cung di dia ibu-ibu Rana ngacung Rana duaan Rana naik ka dieu menang hadiah 50.000 ewang ka dieu Bu sareng kalender akang sareng minyak sareng artos sok ka dieu duaan Rana wungkul nu boga salaki naik ka dieu anu bisa naik anu teu bisa naik mau ulah sok naik enggak ka dieu da mali kumaha oh Allahumma sholli ala ayo ka dibu aduh tiasa sok ganti kudu tiasa sok Bu ganti Bu kudu tiasa tak kusi maeta Allahu Allahu Allah jadi
المنى زل العنا وفرحنا. 5 tujuan hirup. Hiji panca dharma, 5 panca naon? Panca kaki. 5 panca dharma. 1 hilma nu kumaha wae, agama naon wae, bahasana naon wae bakal melewati anu 5 ieu. Ngan jelema teu apal eusina. Hiji tujuan hidup. 2 tugas. Tinggal nyebut hirup atuh. Ari ece hirup paeh. Tanggung jawab Hidup. kewajiban Hidup. perjalanan Hidup. ece perjalananna kudu jadi running. Apa running? Atau lebih Nelly Nenek lincah. Randa perjalanan kudu jadi randa. Syukuri berarti orang kudu ngamalkeun nu tadi niti arti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti jati. 5 hiji niti Surti. harti. Geus loba pangarti teu meunang Sambang. 2 niti surti. Surti. Teu kudu dibejaan. Mung aya naon wae anu sifatna kudu dibantu kudu Bantu. niti Ti. buktikeun. Ulah loba ngawadul lain ngawaduk. Kemana wae jeung ngawaduk. Niti ngabakti ka Gusti, ka Nabi, ka wali. Jarah ka dieu maca naon cenah ta kamar tadi teh? Ya Malik. Berapa kali? 1000. Poe Jumat. jam Jam 4. jam sabaraha we kumaha dinya? Make jeung jam 4 sagala. Niti jati kudu ngabakti ka Gusti teguh. Rek loba halangan rek kumaha tetep urang teh hate teh kudu jeung Allah. Pak sunat nuduk sunat teh anu wajib disunat Sunat. lalaki awewe mah digusar gitu nih saya ngomong digusar. Sunat ngeuretan Kuku. bada Asap. poe. Kamis. Sunat nyabutan bulu. Bulu naon? Bulu? Ngomong bae salah oge. Bulu? Bulu kel. Oh, tak gitu. Sok dicabut atanapi ku oren. Atanapi ku arit. Enggak. Oh, enggak. Terus sunat teh nyabutan bulu sok dicabut atanapi ku gegep. Cabut. Alus. Sunat lalaki ngukut jangot rapikeun kumis. Awewe sunat ngalah ayeuna ngarapikeun halis teu meunang dikurud. Dirapikeun mah meunang. Tapi teu meunang dikurud. Sunat teh nyabutan bulu Bau. bulu naon cenah bieu? Astagfirullahaladzim. Bulu bako di alam kalanggengan. Bulu bako teh sunat eueuh sok nganggo cungkir atanapi parang. Enggak. Oh tara makana naon? Warit. Wow. Pala laur aing. Eta teh lamun ciga heureuy ieu teh. Dina jubat aya, dina hadis Rasul aya bahwa lamun urang larangan urang teu dikurut, teu diteuk-teuk,
Eta teh ngawaris karena kasal, males. Eta ulah hayang sukses lamun jalma males loba hees. Ulah hayang gampang tinu ulah hayang ayeuna hayang sukses tina ladang kudu naon? Kudu loba melak meh bisa ngalah. Kudu loba syukur meh jadi jalma anu makmur. Insya. Nah, naon nu diceurkeun? Tadi teh Salat. eta 17 Aku rakaat. bertepatan sareng 17 rakaat. Ramadan. Ramadan eta bertepatan jeung 17 Agustus. rakaat. Sarek rek nangkep urang deh. Cing teu tungkap tangkep sia. Paur aing. Terus naon disarekeun? Nu tadi bari cicing. Pikir ka Gusti. Subhanallah. Wala ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allah Allahu akbar. Paisan sieu mah jadi randa begang. Atuh batur geus lebaran geus hayang lebaran deui. Kamari teh kabagian daging kurban meureun. Ujuk-ujuk kana takbiran. Yo. Si aya teh sholawat nul kiamah baca teh salat sakali. Aya nu kasurupan foto ieu kitukeun. Kayak jurigna sieun nu tengah tapi fotona nya. Nya. Tapi disebutna Ustaz jujur aja. Jurig-jurig we sia ieu mah. Boga sia cetek kunti. Ya. Minyak mandikeun meh payu deui. Lamun aya mah emok bang keriling awurkeun hareupeun imah. Ya pas nagih teh kasetrum maot harita keneh. Ya artosna. Randa mah. Nya, lamun boga emas jual, nya. Ulah disimpen, da maot mawa emas, da boehna usakuan. Nya, nitipnya. Baik nikah deui moal. Moal. Cerek moal. Insyaallah. Heeh. Cerek moal. Hah? Erek moal? Nya bisi we erek deui tina naon. Ai payu deui kumaha nya? Teu apal. Kumaha nasib bacanya? Nya sok turun. Hati-hati. Pangyanakeun si geubis ya. Nulungan atuh. Tuh nya cek abi ge da jangkung sia eta mah eta anu sandalna. 7 meter. Saya korsina mah di dieu we lah geus. Angkat panangan sadayana abdi bade teras ka Cililin. Tebih di Cipongkor. Di dieu teh mudah-mudahan salamet doakeun nya. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkat panangan sadayana anu hoyong eta kalender pesantren mangga bilih murang kalina hoyong pesantren di dinya aya alamat plus SD, SMP, SMA, perguruan tinggi mudah-mudahan budak urang tiasa ngiring mondok di Bandung. Mudah-mudahan ti maja seueur pisan. Mudah-mudahan urang maja sing janten barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad
Sok sing tarik sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Niatna sedekah kanggo pembangunan saikhlasna kuliah 20.000 10.000 teh sing jadi gedong di surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati dhahirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'dini asrarika wa lisani hujjatika wa urusi mamlakatika wa imami hadratika wa tirazi mulkika wa khazaini rahmatika wa tariqi syari'atika wa taladdadi bitauhidika sani'ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud aini ayani khalqikal mutaqaddam min nuri diyaika salatan tuhillu bi'aqdati wa tufarriju biha kurbati wa tunqiduni biha min wahlati wa tuqilu biha azarati wa tuqdi biha hajati salatan turdika wa tudi wa tadda bi'anna ya rabbal alamin adada ma'a khatabihi ilmuka wa ahsaw kitabuka wa jarabi qalamuka wa syabaqat bihi masyi'at wa asasat iradatuka wa syahidat bihi malaikatuka adadal amtar wal ahzar wal ramal wa uraqil ashjar wa amradil bihar wa miyahil uyun wal ambari wal anhari wa jami' ma khalaqa maulana min awwaliz zaman ila akhirih wa ma fihi min al-laili wan nahar walhamdulillahil azizil ghaffar. Ya Allah, mubarakahna ieu pangaosan usahana nu di Bandung Mangudin sadayana dilancarkeun Gusti Allah. Sadayana putrana saroleh muhadirna sadayana barokah sedekah jariyah ditebihkeun dina musibah. Bi barakati wali masyhur wali mastur Syekh Mahmud Ibrahim wa bi karamatihim wa hidayatihim wa bi ma'unatihim wa ghina hajatina alaihi wasallam. Al-Fatihah. Urang nu haladir ieu ngaos sing diangkat darajat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.